Gorengan, sahanu badaya. Gorengan. Dak, itu aya wewe. Gis, Be. Tulungan aing bae, Be. Anterkeun patul. Kalurah. Patul kali jot. Kalurah. Baru tahunya paculnya. Kamari kerja bakti. Itu dulu itu. Tadi kan bilang. Cek. Geus, anterkeun bae patul lagi, Be. Geus, anter aing. Anter aing patul, boy. Mungkin antarkan patul. Gorengan, baradaya gorengan. Di warna hijau. Oh, gini. Nah, gua ketukeun deui. Mama. Maneh, Sep? Kenaon maneh di dieu? Hari maneh dusun-dusun teuing, calon mitoha di heureuyan. Ampura mah. Udah tadi teka jauhan, katinggalina bohai pisan. Parah maneh Sep. Pegat maneh boga sarapa boga calon mitoha geulis tur bohai kabeh ka urang silaha. Gitu ya, Teh. Pangkeun abdi kejot. Teh, ieu tinggal nunu anu kasepna sareng provinsi tos kakeang teh. Kami teteh saha? Bade ka mana teh? Bumi di mana? Ayo sareng ABI calana daripada nyalira. Jadi aku teh leonya. Panisan buhay. Bohai. Gus. Mal balik ya mah. Nganterkeun patul bae ka palurah. Kot. Jebdak teh. Ketikupan dalam tangan. Ada apa gerangan? Aya naon caat datang gogorowokan sing mampal eta liang tikoro. Caat kanahaan sih? Ari jadi jahe teh. Ulah sok jadi pelakon, saraki batur dihakan. Dihakan da bakakak. Geus ka ditu deh. Urang teh geus maskeran, geus kariput deui. Kan pamenta aing, lamun nyane sakali dia datang ka imah aing, ku aing cabut. Kan kudu mantana hiji-hiji. Ulah atuh kasar, nanti aku geus cantik lagi.
kebiasaan, ada itu semakin tertara bisnis. Sebagai kebiasaan, melarian naon teh, gerak sorangan. Baju merek dipakai kondangan, nah saya teh ka dieu. Aku na poho bajuna can diseuseuh. Deh, bade mah kitu wae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ih, lami teh diantos santa tadi. Reka lebet heula. Inti pula. Neng, tadi panggil si emak Gimana? Emang kenaon gitu? di jalan nuju jalan. Terus harus keneng teh. Itu malah kuat diheureuyan. Wae dan. Hampuran neng, sudah si mamana meuli geus kitu. Tos deh, bade ngopi tangga teh ah. Moalah neng. Ayo langsung panangan baik. Ayo. Ari mana geus di dieu deui? Punten mah, karompok teh bade. Tapi tadi saha? Rencangan Asep mah. Jadi mah hijina kaset. Bawa ka dieu atuh ari boga babaturan kaset teh. Sahanya mah jodoh, gatel mah. Dikatur mah garuan atuh mah. Paek di panggaruan tuh. Balik. Hayu si Ura geus boga parawang ka atuh rek hene. Geus cicing maneh tong ikut campur. Kumaha wa? Berenang saeb, tinggal sakedik deui ya. Teu ah, mohon wa. Inong hoyong iis di mana nya? Di wae keluar. Anak teu wa. Mari ditowel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Suruh kalebet lain teh. Buka wa. Oh, tadi. Mau balik dong ya. Nah inong teh meni iri gitu. Udah jelas atuh randa zaman ayeuna mah terdepan. Zaman keluarga geus loba balik ka saranda. Ih, si Eteh kumaha? Bade meser teh di layanan. Oh, sugan. Oh, inong terang ayeuna. Jadi ngagoda si Ua teh jelema ari ieu. Adik kamu saha? Kenalan dong. Neng, bangga kopi. Duanya Kak. Ilu neng. Kagak salah itu. Pan ngan duaan. Oke, jangan si Sakim anjeunna keur ngojek keneh. Oh, itu tosan ke didamelkeun. Jangan lama-lama ya sayang. Sayang-sayang dia mah sudah duka bogor tahu. Iya, kabogornya kan aku. Untuk ya tak salah. Ini Saya ari bogo kaneng tiama. Jika meuli rokok sabatang ka Indomaret moal di warung. Kang Beben dangu kan ya. Neng Tia mah leuwih milih lalaki nu goreng patut, kata milih lalaki nu goreng milik. Ari kamu meni tega bikin hati aku kapesek. Makim lancar. Ayo atuh, mending geus, dahar geus, jong-jong dia ya Allah, tinggal kawin bae. Gelo saya deh. Nah, nyaho teuing ngisar ki mah. Nyaho si kebeut teh geus dijodohkeun. Arep we. Halo, jodohnya meureun kawin, jodohnya tinggal kondangan.
turun hese nyangke lah ngopi lain lah. Kayak ucing di lantang. Cing. Ben, halo. Neng teh pantos nyarita ke AA. Neng teh alim ngalawan ke emak. Ku sabab naon si Neng? Emang si Manah keukeuh hayang we ngajodohkeun si Neng. Neng oge terang, padahal mah sakedik oge Neng teh teu aya rasa ka Bang Rijal. Anu sok ngotak teh anu blagu. Apa karena Bang Rijal kaya, terus ajal minu teu boga? Tong bikin sedih atuh, teu mawa tisu. Terus kudu kumaha? Sabar. Sabar nu kumaha deui nya Neng? Neng oge terang, mana Neng mah teu sanggup ningali emak pasea wae sareng binini. Ari binini teh saha? Eta rangdang ngora anu sak ngagoda we bapak-bapak. Atunaha bapak Neng na kagoda? Ih, sebel tahu. Sini atuh kalau mau muntah mah daratan deui. Ih, lebay. Iya dah lebay, jika cinta akan Neng. Bisa dia pulang. Mandi enggeus, beres enggeus, goreng enggeus, gelis enggeus. Wah, kaeling atuh wa. Duka mama. Banyak kok bogoh anak masorangan rek diheureuyang mah. Inang masieun ih ka wa teh. Ari maneh dengekeun ieu. Mah mun teu boga salaki yak dipikirkeun kusaha. Terus kudu kitu, kudu atel. Inget wa teh rangda. Inong, tong sok dipilueun urusan masalah uang. Mana geus diizinan cicing dia ge geus untung. Tong sok ngatur. Terus selama ieu Neng Dama masih kirang. Buka wa mah yang oge gawe balik teuing ngabegaan saha. Maknya mamah rek kitu wae. Mun mamah rek kitu wae, mending oneng nu kaluar ti rompok ieu. Pangawiwirang ari wa teh. Ye, mak dangukeun. Aasep teh kabogoh Neng. Tong sok diheureuyan. Maknya Neng rek timburu ka indung. Benar, tong sok ngalawak. Inong, oneng, anak emak, ponakan emak, nu gareulis. Mama moal sampai kagoda kuno kalitu. Dengekeun uwa Inong. Sakuat-kuat uwa oge moal bakal kagoda. Komo kawin deui mah. Geus mama rek ngedeung. Maneh yakin teu? Cariosan si Manu tadi. Yakin Inong mah? Oneng mah asa teu yakin da. Tong kitu Inong oge ngarti meureun si uwa teh nikah deui. Ih, da teu rame maneh mah. Yang lagi rame mah cilok Bang Cungkring rasanya. Lu gelo tinggal dadi. Ini sehat. Isukan mah ka poli, periksa kejiwaan. Ih, sugan akunya edan.